Dreg-deg, lutung lumpat, ulang ileng. Top taropong teh dicokot, ari berewek teh dibebeken, mani jadi 5, sor disodorkeun. Juri glutung, taropong aing sabogoh-bogoh dibebekeun. Lengser, teu sudi kami mah anterkeun si lutung ka si Purbasari di leuweung. Panuhun kanu parantos subscribe, kanu teu acan mangga diantos subscribe-na, oge tong hilap, like, share, komen, sinareng dihurungkeun tan langsung. Caturkeun di negara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji kakasihna Purbararang, nu kadua Purbaendah, nu katilu Purbadewata, nu kaopat Purbakancana, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih, jeung nu katujuh Purbasari. Ngaraos parantos sepuh Prabu Tapa Ageng ngarsakeun ngabagawan bade tatapa di leuweung. Nu dicadangkeun ngagentos ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara teh lain Purbararang putra Cikal, tapi bet Purbasari putri nu bungsu. Atuh munasabah bae Purbararang asa kaunghak, amarahna teu katahan, asa dihina, asa ditincak hulu. Purbasari diusir ti dayeuh, dibuang ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan Guru Minda putra Dewata Cikalna titisan Guriang Tunggal nyimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Saur Sunan Ambu, Jung, Geraboro pijeroan hidap. Aya nu sakarupa jeung Ambu, tapi ulah torojogan anggo heula ieu raksukan lutung. cangelek Guru Minda rupa jadi lutung, katelah lutung kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ngersakeun hayang tuang daging lutung, nyani balan lengser kudu mentes aki panyumpit ngala lutung ka leuweung. Aki panyumpit gasik ngasuk leuweung neangan lutung, tapi dadak sakala leuweung jadi sepi, taya sasatoan. Borora sato kayaning peucang jeung lutung, sireum oge taya nu ngarayap, ceuk bilangan mah. Aki panyumpit teh meh pegat pengharepan, barang rek mulang dina tangkal peuneuy bet kabeneran manggih lutung keur gugun tayangan. Ari rek disumpit, celangkeung eta lutung teh nyoara. Aki, bet kaniaya, ulah disumpit. Kuring teh rek ngaku bapa pulung ka Aki, hayang betah di dunia, hayang nyaho anu dingaranan karaton. Syukur atuh, sok gerak turun. Walon aki panyumpit bengong, aya lutung bisa ngomong, sing horeng lutung kasarung teh. Dewata Mindarupa turun ka dunia. Lutung kasarung dibawa ku aki panyumpit, dihaturkeun ka karaton. Tapi barang rek dipencit, taya pakarangan anu teurak. Sang lutung teu bisa diroga hala, tungtung nama sauratu. Lengser, pasrahkeun bae ka anak kami, sugan butuh keur pibujangeun. Nya atuh ku lengser dipasrahkeun ka Purbararang, ari walona teh bet. Daek soteh ngabujangkeun lamun jalma anu utama, mun laki turunan mantri. Ari lutung mah sangeuk teuing. Dreg-deg lengser ka putra anu kadua teu ditampa. Ka anu katilu nya kitu keneh. Pajarkeun teh lain teu hayang nampa, ngan sieun ku si teteh.
Lengser mulang deui ka Purbararang pokna teh. Nya sok bae atuh bisi pajar nampik pasihan Rama. Lutung kasarung tetap di karaton, belenyang lumpat ngintip Ramojang lelenjang nuker ngagembrang ninun. Keur jarong joni nun ari koloprak teh toropong Purbararang moncor ka kolong bale. Cing Adi pangnyokotkeun taropong. Ih teteh apan boga bujang lutung. Cek Purbaleuwih. Cing lutung pangnyokotkeun taropong di kolong bale. Dregdeg lutung lumpat ulang ileng. Top taropong teh dicokot. Ari berewek teh dibebekeun mani jadi 5. Sor disodorkeun. Jurig lutung taropong aing sabogoh-bogoh dibebekeun. Lengser teu sudi kami mah anterkeun si lutung ka si Purbasari di leuweung. Jut lengser turun, lutung unggek tuluy nuturkeun. Lutung kasarung ditampak Purbasari. Mama Lengser, geuning si teteh teh aya keneh adilna. Kajeun lutung tambah suwung, kajeun hideung tambah keueung di leuweung, kajeun goreng tambah jempe nu nyorangan. Hatur nuhun bejakeun ka si teteh. Tutas haturan lengser mulang ka karaton. Caturkeun di sisi leuweung Purbasari ngagoler dina palupuh sabebek, dihateup ulit sajalon. Lutung kasarung ngangres ningal kaayaan putri. Rep sang putri disirep. Utun, urang sare jeung kaula. Kula mah banget kutundu. Moal putri, lutung mah tara sare jeung manusa, bisi geuleuheun. Rep putri Purbasari kulem tibda pisan. Deudeuh teuing, putri teh nalangsa pisan. Aing rek neda ka Sunan Ambu, neda sapaat Prabu Jangga. Niat misalin sang putri meungpeung sare. Garentes lutung kasarung guru minda mamalihan. Raksukan digedogkeun, brai baranang siga bentang, kakasepan guru minda kahiyangan. Panejana tina kanan, sajiadna katurutan. Jeleg ngejengleng karatona leuwih agreng ti nagara. Purbasari dipangku dia bogkeun dina kasur 7 tumpang. Disimbut sutra banggala, disumpal ku benang emas, jangelek guru minda jadi lutung deui. Tapakur di sisi bale kancana. Kabeungharan jeung kamuliaan Purbasari digunung kasampir-sampir ka nagara. Purbararang nu goreng budi ti leuleupik, nu goreng lampah ti bubudak, beuki tambah sirik, beuki tambah ceuceub. Rupa-rupa akal dikotektak, sangkan aya alesan keur ngarah pati Purbasari. Mimitina Purbasari diperih pati kudu bisa mandet parakan barenang siang leuwih sepatahunan. Mangka saat sapeuting mun teu bukti teuk-teuk beuheung keur tandonna. Ku pitulung lutung kasarung dibantu Sunan Ambu jeung para bujangga, ieu tanjakan teh laksana. Tuluy Purbasari dititah ngala banteng di leuweung. Ku kasakten lutung kasarung, banteng teh katungtun ku Purbasari ka nagara. Purbasari dipentes nyeun pakarang tatanen, etem bingkang jeung jarum potong. Jeung ditangtang pahade-hade ngahuma. Geus tangtu Purbasari dibere pasir nu pangangar-angarna. Ari Purbararang mah di tempat nu hade. Tapi Purbasari unggul keneh. Rupa-rupa ekol Purbararang, antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan, paloba-loba samping, papanjang-panjang buuk, pagelis-gelis rupa. Tapi rakyat jeung jaksa nagara mutus toleh Purbasari anu unggul. Tungtungna Purbararang pinuh ku hate nu ujub, ngajak pakasep-kasep bebeureuh. Sagoreng-gorengna bebeureuh manehna da puguh manusa kakasih Indrajaya. Sakasep-kasepna bebeureuh Purbasari lutung. Purbasari eleh, tengekna karisa ketokeun diteuk-teuk. Cunduk kana waktuna lutung kasarung manggih putri panjileukanana. Putri nu sasorot jeung Sunan Ambu Purbasari.
Lutung kasarung ngagedogkeun raksukanana baranyai hurung jangelek jadi guru minda deui. Indrajaya ngamuk tapi teu bisa majar kumaha kaungkulan kadijayaanana. Purbasari ngadeg ratu di Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jeung saderek nanu opat deui dihukum kudu jadi pangangon. Indrajaya mah dihukum jadi pangarit dibekelan ari timah. Ngan anu pangais bungsu Purbaleuwih anu welasan ti baheula ka Purbasari ditikahkeun kaki bagus lembu halang ciciptaan tina raksukan Lutung Kasarung jadi papatih di Pasir Batang. Pamirsa, rupi namung sakitu anu kapihatur, kirang langkungna sing kuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.